Teras dada Kanjeng Nabi enggal dirapetkeun deui sarta teu karaos nyeri dicap ku kota min Nabi. Harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna Ramana bika caturkeun pupusna kacarioskeun basana dibobotkeun dua sasika unggulkeun Kerlima tahun yuswana ditinggal pupus ibuna teras dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana Kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna muni kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasihna saderek teges ramana Kanjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajang pisan kacatur di eta negeri loba pandeta Yahudi sarta pandeta Nasrani tepangsa Kanjeng Nabi sadayana sasamuran ieu jalma moal nyalahan binabieun akhir zaman Toret Injil tos ngibaran sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan lami-lami Kanjeng
istri kanangan Khadijah